Kalimantan. Nya mah pokona mah abi doakeun nya mah nya. Nya. Enying bade acara mudah-mudahan sing Sing lancar. kenging nya. Di mana di eta teh? Kah? Di Cianten. Nya. Nya mah nya. Nya. Doakeun. Neng teh jeneng ieu ibu guru we. Nuhun. Nya alhamdulillah wa syukurillah. Mhm. Sing Di mana ditaekeun. Ibu? Sing ditaekeun nya neng. Mohon amin. Sing naik kore ke atasan ke bawahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mama ngadoakeun sadaya. Mhm. Lamun dicalana naon sing lancar. Amin ya Allah. Saderek urang teh anu opat saha hiji wetan 2 kulon 3 kaler 4 kidul satu ning langit satangkarah ning jagat ibu batin rama batin bumi jeung langit ibu lahir rama lahir memedalkeun ibu di alam dunia sing sunyembah ka ibu karama palai ka surga neng. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lamun neng palai ka surga kahalangan ku ilung sampean ibu Rama moal cios. Allah. Da ilung sampean ibu Rama ngahalangan. Kirang doa ti neng. Maka ka ibu Rama neng. Anu dah dimumule pisan. Amin. Nya. Amin. Mak masih insyaallah. Manuhun ngamutan manuhun mak. Neng. Neng. Mak anu kecida agung-agung mak taros tanggal ajengan. Lamun urang palai dihampura dosa ditarima iman Islam na ku Gusti Nu Maha Suci. Tataros mah ka kiai-kiai kedah naon anu ku urang kedah dibaca anu seseueurna. Hiji sholawat 2 istighfar. Oh, mohon. Ai istighfar teh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim istighfar. Ai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lamun istighfar astagfirullah teh gampil ngaras-haras. Ma abi hatur nuhun terus diemutan. Kasepuh abi kedah babaktos teras sholawat sareng istighfar ku abdi insyaallah tingawitan ayeuna dileketan. Alhamdulillah wa syukurillah. Mak mah kalimangan Islam bungal dinten. Syukur nu tatarosna naon teh. Ai mah teh bumi di mana? Paling mana? Isin. Mama da di Banen neng. Oh, paling mana? Di Banen. Isin mah saung butut. Di Banen mah putra sadayana ge. Tapi putra sabaraha hiji mah teh? Anu pamage teh 2 nu di Banen janten RK. Alhamdulillah Anu di barokah. janten RT. Alhamdulillah. Mama nyumput buni di nu caangnya elmuna ku abi kan sok penaknya mah nya sok penak sareng emak wae nya tapi gini abi teu acan terang ya mah geuning elmuna luhung mah teh ih soleh pisan alhamdulillah. Mah teh namina teh saha? Diinten. Diinten tuh. Kulhu ayat kursi. Kulhu ayat kursi, sholawat, istighfar. Saban wengi ngaos tasbih. Diikhlaskeun nya mah nya nuhun atuh. Lamun hoyong rezeki cenah saur ajengan ci itu mama tonjong ka pungkur. Ya hayu ya koyum. Ya hayu ya koyum. Amat ti wetan an kedah disebutkeun ti wetan. Ya hayu ya koyum ya hayu ya koyum ya hayu ya koyum ti kulon. Ya hayu ya koyum ya hayu ya koyum ti kidul. Ya hayu ya koyum ya hayu ya koyum ti kaler. Saur ajengan urang hoyong dunya anu ageng amat. Amin. Dan insyaallah kedah di amat ulah darapon di ya hayu ya koyum. Saderek urang teh 4 hiji wetan 2 kulon 3 kaler 4 kidul. Upami neng bade ngadalang wayang pan sok diamat heula. Hiji wetan 2 kulon 3 kaler 4 kidul teh. Amin ya Allah. Saderek urang teh ieu bade usaha ka mana ge amat. Ya abdi bade usaha ka Bandung. Dulur urang teh nya mah nya kaler kidul wetan kale enon. Wetan
kulon kaler kidul kaler kidul ya hayu ya wetan koyun kulon ya hayu ya koyun ya hayu ya koyun ya hayu ya Muga koyun Gusti amin ya Allah ya rabbal alamin muga Gusti anu maha suci anu agung anu mulia anu kawasa anu uninga anu sakti anu gagah anu rongkah iwalti Allah sahiji amin ya Allah Allah pangbeunghar-beungharna mohon di dunia manusia mah jenderal nanaon segala gubernur teu anu beunghar oh iwalti Allah sahiji anu beunghar Allah mah gaduh bumi Allah mah gaduh langit katut eusina gaduh hujan gaduh iuh gaduh panas neng iwalti Allah sahiji anu pangbeunghar-beunghar urang mah munyung ulah ka kayu ka batu ka Gusti nu maha suci eta tah amin anu uninga anu sakti neneng Mhm. pek mun teu mulia neng amin ya Allah. aduh ngamumule eta hiji wetan dua kulon tilu kaler opat kidul satungkep ning langit satangkarak ning jagat muga Gusti anu pangluhung-luhungna tu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu alaihi wasallam neneng mana ti ditu ge da nuju ngarenyem ieu teh dia teh mohon saya keur ngapalkeun masa Allah masya Allah a'udzu billah nadoman a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim masa Allah maka kelar di akhirat kabeh gelar tina pakuburan ngencar karumpul di alam masar ari ngaran masar eta palataran anu rata panasna waktu harita panon poe tujuh nyata teu jauh tujuhanana kirang sapal antarana norojo kabehanana kajalma goreng amalna awak urang dirangsadan hanteu boga papakean han hayang ider-ideran neangan anu nulungan teu aya iuh-iuh ikeun urang tempat nyung salawasna han pakeuh nguping nara kang guru kapir jeung paseh ngaromong bener nabi teh teu bohong keneh katembong han urang anu bedagong aduh bedagong sama bedagong dah percaya sugan tesa ukur dunya kajalmahan teu sulaya sagala siksaan aya tah neng haji eta haji anu gaduh masjid tanyakan ka jati dugikeun ka namut mah namut pulpen mah namut buku jadi biiten aya nadoman ieu mah rada model nadomanana nadoman kabaheullaan ti ajengan na garela sirapuhan ajengan na teh urang Garut Cimaragas rairaka ajengan ohir sareng ajengan na an atas parupus ajengan na ajengan ohirna manuju alit mayusa sabaraha sabaraha puluh tahun uyuhan mama emut oge
ai aosan mah pupujian seueur Emot kene. di sepuh baheula jangan Iya. baheula Mak, abi di kantun heula nya mah Nya, ya. Hatur nuhun pidoana Nya, ti emak nya. nya nuhun Nuhun. nah neng da kanggo nadoman ai bade bobo oge Tiasa. Mun insyaallah ku abi pan ieu disimpen nya mah ya. Mudah-mudahan mah insyaallah sing sering penak engke mah abi aya tanggal baler ka emak nya, pami penak ka emak nya mangga. mah di pasihan artos Aduh hatur nuhun mangga. Amin. Amin. Mohon mah mangga. Assalamualaikum. Yuk, mohon.